warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, satu acana hapunten diri abdi ngaganggu wakosna. Sakedap perkenalkeun nami abdi Abdul Hadi sareng rencangan abdi sareng rencangan dipajian tugas di guru bahasa Sunda di piwara ngawawancara salah seorang guru. Nah, si Mabdi teras ibu kersa atanapi itu lamun diwawancara ku si Mabdi sareng ngarencangan. Ya wios, diwawancara. Atur nuhun Bu, biasa abdi mimitian wawancara. Bu, apa profesi janten guru teh memang merupakan cita-cita ibu di leutik? Ya bisa dikatakan itu ibu. Emang di letik mah ibu teh biasa nama sok ulinan gitu, ulinan guguruan. Nah kebetulan teh kuliah mengambil jurusan guru teh guru SD sebenarnya nama, tapi ayeuna tugas di SD 2 ieu ibu kebagianna teh jadi ibu bahasa Sunda. Berarti emang di leutik ibu geus cita-cita yang jadi guru. Ya, detik pokoknya mah sok ulinan we lah kos kitu nya. Ya alhamdulillah dikasih jalana ayeuna aya rezekina, aya jalanna jadi guru di SD 2. Kunaon ibu hoyong janten saurang guru? Guru teh cita-cita semua anak we nya. Barudak teh biasana diletik mun SD teh biasana hayang cita-cita naon? Mun guru, polisi atau nya abri palingan ge nya. Ya paling presiden gitu. Nah kalau ibu mah emang diletik mah nya emang hayang jadi guru gitu. Mulai pelajaran anu ibu ajarkan supaya Nah, loba mau diajarkan namana ibu mah megang ge bahasa Sunda di kelas 1 sampai ke kelas 6. Nah, kalau mun kelas 1 mah nya biasa palingan diajar maca, mun kelas 6 nya loba ya materina. Nah, ayeuna teh minggu ayeuna keur diajar pidato. Kalau kelas 2 nya macam-macam, kelas 5 nya ayah saja, kelas 4 ya ayah saja, ya pokoknya berurutan we sesuai dengan anu materi nu aya we. non ibu lebih milih ngawulang dina bidang pelajaran. Nah, kebetulanna ibu asup ka dieu teh kamarin aya ngaran encan tahun. Nah, kebagianna kebetulan teh nya kelas genep kelas bahasa Sunda teh kosong, jadi ayeuna ibu megana bahasa Sunda. Tina ngawulang pelajaran ibu atas kantos ngawulang kelas sabaraha? Nya kelas 1 dugi ka kelas genep. Kumaha rasana ibu selalu dinten guru di sekolah ibu? Nah senang ketemu budak lobanya anak-anak yang namanya budak nya aya nu baga, aya nu henteu macamnya namanya anak-anak. Kebetulan teh ibu teh ngajarna di kelas 1 dugi ke kelas 6 jadinya ya macam-macam anak. Ya, pengalaman anu kurang mengukira Mana ya namanya ketemu barudaknya atau ibu mah seneng wae. setelah acan wawancara ieu ditutup apa aya taatan anu bade dijarioskeun deui kanggo urang sadayana salaku murid-murid? Kemarin makan daring ya, mun bisa mah saat daring nya diajar mah tetap diajar, kudu nurut pokoknya ke guru. Kan banyak yang loba gitu anak anu mentang-mentang daring nya dibaca hukum tadi kerjakan ini sihna ngumpulkeun anak tugasna nya iraha we padahal mah nya kudu tepat waktu kan. Absen doang gitu nya, Bu? Ya, biasanya cuma direspon dibaca we gitu, bisa dikerjakan. Mun daring belajar di rumah mah nya kerjakan lah apa yang diditah, apa yang disuruh sama guru, ya kerjakan
mau di tugasnya poe Senin ya dikerjakan poe Senin gitu. Belasok di engke ya lama-lama tugasnya numpuk. Nah, cekap segitu wae wawancara singkat di Simabdi sareng rencangan atur nuhun kanggo waktuna Bu. Ya sami-sami. Kemudian bermanfaat lah ya. Atur nuhun ohnya biasa abdi sareng rencangan nyanda video sareng ibu minangka bikin tanda bukti rencana tuh wawancara. Ya. Sekali deui atur nuhun pisan Bu margi atos biasa Simabdi diwawancara. Waalaikumsalam.